tapi na ngadoa kula na ngadoa aing teu hayang dibere ku sia engke mah ngulah sia mere ka aing mah teu hayang teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejenis najis engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah cak aing ulah awas ya ta urang Cikupa ulah ta duaan ta urang Jati ulah beneran aing mah lalaian leuy seuri sia goblok meureun aing nyaho jasa ngan aing izin bae kanyana ngahargaan ulah mere ge teluk gede 5.000 aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji bae geus teu dipake geus sabodo sia geus ngaji sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho jasa masyaallah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing embung jasa heran hate teh embung teh lain lalagaan endek naon deui itu endek naon deui ieu endek naon deui mah kieu atuh sia nyoba ka imah aing kue loba di main ayo endek naon deui sia ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge ayo duit atuh loba ge sarua bae ngan dileungeun batur bae heulanan teu kudu aing ulah jelema nu kos kada itu ulah mere ka hiji nu boga hutang ulah mere ka aing nomor gaduhan nu nyimpen duit di bank haram tekadkeun ku aing haram los jang sia bae jang anak incu sia los ka ditu sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu beneran sia lain seserian goblok dal dzikri falam lahu qaulu la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sampaikan risalah
nyampaikan syariat. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Gusti Allah maha uninga kana pagawean nuku anjeun dilahirkeun jeung nuku anjeun disumput-sumput ke kanyahoan babalesna fayujazikum bih. Allah bakal ngabales nu bagus dibales surga, nu goreng dibales neraka. Kitulah janji Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal hati-hati urang. Dituluikeun kul bejakeun ku anjeun Muhammad la yastawil khabith wa thayyib. Teu akur khabith jeung thayyib. Naon khabith di tafsiran al-haram, naon thayyib di tafsiran al-halal. Majaz berarti. Subihal haram bil khabith bijami'in nufur atawa bijamil gitu bijamin nufur fikulin sarupakeun haram kana khabis masalah mereget najis lain haram disarupakeun kana khabis tina pada ijid embung kegeuleuh. Kemudian naik thayyib teh halal teh disarupakeun kana thayyib subhal halal bil thayyib bijamil halal wa fikulin kitu ceuk ahli bayan dukiral musyabah wa wajibal musyabah la sabil isyarat tasitah kitulah. Jadi bahasana luar biasa Gusti Allah nyampaikan cukup dengan dua bahasa khabis jeung thayyib. Tapi ternyata ambalaya di kehidupan gue. Teu akur khabis jeung thayyib. Najis jeung suci teu akur, haram jeung halal teu akur. Bagus jeung goreng teu akur. Bagus jurusan sorga, goreng jurusan neraka. Thayyib jurusan sorga, khabis jurusan neraka. Lamun kamari kurang geus dijelaskeun aya khabis jismani aya khabis ruhani. Khabis jismani mah khabis anu kadeuleu ku mata. Haram kadeuleu ku mata minuman teh bangsa najis. Tapi ieu ya khabis ruhani. Teu kadeuleu ku mata ieu kadeuleuna ngan saukur ku mata batin doa. Geus lamun urang deuleu ku mata batin, panggoreng-gorengna khabis ruhani bodoh. Lantaran ku bodoh ambalaya jelema. Ku bodoh mah jelema teh bakalna hayang seuri ku bodoh mah. Jelema balik munggah haji bodoh tapi ke Mekahna. Bodoh ke Mekahna. Dedang ka dia teh mulai ke lembur ke masjid. Nu nanya, "Mang, ke masjid?" Teu nembalan. "Mang, dek ke masjid?" Teu nembalan. Di jero hatena goblok si aing mahal-mahal ke Mekah disebut mamang bae haji ke. Aduh, cek nu nanya teh ku bayu teh. Tore kapan naon barang tas di Mekah teh. "Mang Haji, ke masjid." Oh, kudu haji nyebut. Sia, kaing mahal ke Mekah na sia teh sebut haji. Bodoh bakos gitu tah. Beres. Menang setengah bulan, nyana nonton main bola. Pak Haji, dek mau ke lapangan. Cicing bae. Pak Haji, dek ke lapangan. Cicing bae. Goblok sia ke lapangan haji mamang gitu. Bareng, "Mang, dek ke lapangan." Heeh, cek nyana. Udah di bawah hajina atuh. Tuh, jadi kos kitu nu bodoh mah tah. Ai waktu ngariung ka masjid ngaji hayang haji. Woi, manis sumingrah. Bangsa ai kos kitu mah bah, tah lamun keur ngabonceng si Mbak ulah disebut haji. Ulah mal nembalan nya na.
Ji mbak di mana eta moal nembalan gajen moal nembalan leh aing mah lain haji keur kieu mah jadi aya musim-musimna usim itu bodoh itu hese jelema bodoh mah kos kiai bodoh aya usim-musimna tuh usim atut gatut kiai bodoh tuh anu kos kitu ngaran hobis di jero hatena teh hobis deleukeun hobis ruhani mah leuwih bahaya tibatan hobis jasmani mun kamari urang nyaritakeun awak urang katempelan ku najis bisa dikumbah beres baju urang katempelan ku tai kumbah beres baju urang katempelan ku bangsa minuman kumbah beres tapi hobis ruhani mantak di dieuna diteruskeun ge la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis khususna ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikeun teu akur kitu khabis jeung thayyib teh walau a'jabaka sanajan ngaherankeun ngahebatkeun ngagetkeun ngabitakeun ka anjeun khususna Muhammad umumna ka umatna kasratul khabis lobana khabis hartina kauntungan hobis nu bakal kadele ku hobis bakal kadele ku ruhani kadele ku jisim loba jasa kauntunganana padahal ceuk ruhani mah eta teh ngabahayakeun kos kredit urang kos deposito ku ari eta nenden duit di bank boga urang lamun 1 juta berarti 10% atau keur 1% bae keur 1% 1 juta sabulan 1% berarti sabaraha menangna sabaraha urang nenden duit 1 juta sabulan dibere 1% berarti tina 1% 1 juta teh 1% sabaraha ngabarohong kieu teh nyaho sia jadi 10.000 sabulan lagi mun satahun berarti sabaraha 120.000 eta 1 juta mun urang nenden 10 juta mun urang nenden 100 juta teteh kabita amat dumandak loba jasa jelema maning ditenden bae di bank cukup ngadahar taina ge guari ge di dieu kula nyaho jasa ieu anu nenden duit di bank nu diceklan ditenden bae duitna di bank taina doang dicokotan bae aya urang Jati aya 2 nyaho urang Cikupa aya 2 beneran kok lain lalagan nyaho jasa bae pokona mah nyana boga duit di bank malah pegawai bank tadina ge tundun ku nyana dicokotan we taina ya Allah kayu kakula sasalaman sok merena mah 5.000 tapi nang ngado akula nang ngado aing teh hayang dibere ku sia engke mah ngulah sia mere ka aing mah teu hayang teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jadi najis engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah cak aing ulah awas sia tah urang Cikupa ulah tah duaan tah urang Jati ulah beneran aing lalaian leuy seuri sia goblok meureun aing nyaho jasa ngan aing izin bae ka nyana ngahargaan ulah mere ge teu gede 5.000 aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji bae geus teh dipake geus sabodo sia geus ngaji aya sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho jasa masyaallah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing embung jasa heran hate teh embung teh lain lalagan ndek naon deui itu ndek naon deui ieu ndek naon deui na mah kieu atuh sia nyoba ka imah aing kue loba di main ayo ndek naon deui sia ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge ayo duit atuh loba ge sarua bae ngan dileungeun batur bae heulanan teu kudu aing ulah jelema nu kos kada itu ulah mere ka hiji nu boga hutang ulah mere ka aing nomor gaduh nu nyimpen duit di bank haram tekadkeun ku aing haram los jang sia bae jang anak incu sia los ka ditu sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu beneran sia lain seserian goblok ajar lalagan aing bajar teh nyaho jas
aya awewe deui ngajuatan umroh jeung keluargana urang maning teuneun bae di bang urang cokotan taina bae cek nyana kembangna cek nyana bungana cukup ieu cek anakna teh mama sok ngaji ka Cirongo keuman teu meunang lah tuh kieu teh nyahoan ieu aing nyaho tak kuari teh nyanana aya kuari aing nyaho tah beusi pajar teh nyaho tak ku sia tah awas tah aing beusi pajar teh nyaho jasa tah aing sabar ieu tetep menang gusurana leutik ngan 265 juta pancena kiai nyaho pokona nyaho bae aing mah musyawarah jeung keluarga geus kuari diteundeun lah cenah kieu mah teu nyahoan ieu ulah loba omong kuari tah kadenge ku ceulisi aing nyaho tah tayang aing mah ka duit kos tayang sama sekali ka aing diberean duit kitu anak aing bahaya kitu bisaen salat naon bong aing mah pokona mah teu hayang we engke sia paeh rasakeun ku sia ya Allah habis ji cenah ieu bungah jasa bagus jasa urang teu kudu gawe diteundeun di bank duitna ngocor walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngabitakeun lobana khabis cek mata zohir mah untungna gede tapi cek mata batin mah sia moal boga saada bahaya sia paeh dibeuleum sia dipanggang deuleu ku sia tukang sate ngerecek teh sate tah awak sia teh bakal disate kos kitu deuleu sia ka tukang sate meuli emang aing mah cicingna ge di tukang sate cek ngajina ge bari ngaji bari deuleu ku sia tah sate ulah dibeli di dahar bayangkeun diri sia be eta sate dibulak-balik ngerecek amat seungit ka ambeuna berduit sate izin lain kitu tolol awak sia aing di akhirat meureun ngadahal bunga bank bae aju kreditan meureun aing bakal dipanggang ngerecek model kos kitu rasakeun memeh engke beuleum heula curug sia tah kana seuneu beuleum curug lah cenah Ki Uci mah kos kitu aja dari kiai aing di lembur aing yang ngredit bareng sia jeung kiai ka ditu satiiran satiir sia jeung kiai eta lah jajan cek nyana ge boga dalil leg-leg dalil kunyana bikeun ka sia leg-legan dalil Masya Allah ku bangkawarah ting teh si otak kiai tolol jasa kalau ke sia aing mah lain ka kiai bareng jeung kiaina ya Allah ieu tah la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith ngeunah mah urang meuli motor DP nangan 500.000 aju sabulanna sabaraha dah ngomong atuh sia tergantung meureun kumaha panjang jeung pendekna bae anu 300 anu 500 nya tuh kan eta teh ngeunaheun jasa 500 kadituna 300 anu 500 eta kabita jasa aju kadituna boga motor cek zahir mah walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngabitakeun ka anjeun lobana khabis tapi cek ruhani bahaya gede jas wayahna bersihan naudzubillah min dzalik atuh umur mun urang minggu hareup maot misalnya dipanjangkeun bae heula minggu hareup atau bulan hareup ieu hutang kreditna lain jihad hutangna jihad haram mu deposito teh dan lain sebagainya masyaallah nu mantak cek di dieu ge fattakullah sing sieun maneh ka Allah remban kade tinggalkan khabis ya ulil albab nu barogah hate nu sampurna tapi bahasana ge ya ulil albab bagi jelema nu ninggalkeun kredit bagi jelema nu ninggalkeun bunga bank bagi jelema nu ninggalkeun haram-haram ieu adalah jelema ulil albab ngabogaan otak anu sampurna lamun jelema ngridit walaupun kiai berarti teu boga otak anu sampurna bahasana ge ya ulil albab masyaallah lamun aya jelema ngredit teu boga otak teh cek Allah sanajan pinter di bidang ekonomi teu boga otak sanajan ada boga bintang tinggal bintang leg-leg ku sia bintang teu boga otak lain cak urang lain cak manusia cak Allah sia otak teh digunakeun ka aing teu boga otak sia lain ulil albab sama nu kos kitu ulil albab mah ijid cak kumaha ijidna kana najis
urang neuleuh najis teu hayang neuleuh tai teu hayang eta teh watak anu sampurna lamun aya jelema hareupan ku najis embungeun sampurna watakna berarti nah ketika berhadapan jeung khabis ruhani embungeun ulil albab sampurna eta teh kunaon aya kana najis mah nyana merengked giliran kana najis anu kos karar itu bagian rohani teu aya merengked teu boga albab teh nu kos kitu ngaran jelema bodoh bae cak Allah bodoh tah ieu kuari mah urang mah ulah sa Indonesia heulanan komo sa dunia mah sa Tangerang bae heulanan sa Tangerang ya ulah loba teuing sapasar Kemis bae asana jelema lobaan nu lain ulil albab dibandingkeun ulil albab bisa kahitung ku jari kuari jelema nu teu boga TV bisa kahitung ku jari jelema nu teu boga HP atau kajen boga mah nu ngagunakeunana bener bae bisa dihitung ku jari kuali jelema nu teu ngeridit bapana ngeridit pamajikanna ngeridit anakna ngeridit kabeh mana albabna ulah sa Tangerang sa pasar Kemis ulah sa pasar Kemis lah sa desa pasar Kemis bae ai Cilongok mah teu pasar Kemis bae lanan masyaallah manda kadena ge la'allakum tuflihun manawa harapan anjeun bahagia lantaran anjeun jadi ulil albab bisa sieun ka Gusti Allah dengan cara ninggalkeun khabith gitulah lamun thayyib mah ieu secara jismani nu bagus-bagus nu halal-halal secara ruhani taat ka Gusti Allah ma'rifatullah wa rasulih eta adalah thayyib lamun jelema geus mengenal Allah bakal beda rarasaanana bakal beda dedeleuanana bakal beda segala rupana hirup teh nikmat jasa keur lempang asa jeung Allah keur diuk asa jeung Allah asa dibimbing bae ku Gusti Allah lempang sia diuk sia salat sia asa dibimbing ku Allah berangkat imah ngaji sia diuk sia dijuru nundutan sia dibimbing ku syaitonir rajim tah mah di jero hati urang teh aya dua wakil cek Imam Ghazali teh mah dina Minhajul Abidin aya dua hiji malaikat hiji setan dua di hati urang teh numpakan hati urang teh dua hiji malaikat nomor kedua setan tapi minggu teh subuh cek malaikat teh cek malaikat ngaji kajawab ngaji cek setan ulah cek malaikat ngaji urang menang setan hore hidup nomor satu nomor dua menang aing cek malaikat geus ngaji eleh teh setan eleh eta teh eleh datang ka dieu ka ngajina teh cicingna ulah di majelis ulah di majelis cek malaikat di majelis bae aman ulah hese ngarokok hese di majelis mah ulah lah mending di luar bae berantem tah ajakan antara malaikat jeung setan jana diukna di luar menang aing cek setan cek malaikat geus kajen tapi ku aing diamankeun cenah di luar ge tetep bae cek teh aya we tukang kopi ka dia cek setan tuh aing nu menang dia ya teu bisa tapak keur ngaji acan atuh keur ngaji mah tapak bae mah tak kunaon dia moal kebel kadahanan tapak di luhur gunung mah keur ngaji bae heula tapak moal dahar aing keur ngaji mah moal nginum aing keur ngaji moal ngerokok aing keur ngaji mah moal ngopi aing keur ngaji mah tapak sajero ngaji bae geus teu mampu goblok meureun atuh komo tapak ka luhur gunung teu kumaha jadi walina meureunana malah maneuleun tempatna ge di mana ya nu strategi cek cenah teh waduh strategi aju ngobrolnya limaan saingan jeung kiai nanya nama teu make sapeker bae di ditu asana minggu hareup moal sapeker jana eta ajakan setan dia keur carita ajakan setan cak di luar sial singgung aing dia keur carita ajakan setan ngaji mah ngaji tak gitu tapi tetap sanajan di luar kita aing mah di luar ge selendaran di jero geus teu mahi jadi aing mah di luar ngopi moal aing ngarokok moal cek babaturan emang pelit ieu tah mah beresna aduh Gusti Allah lagu Taib teh ma'rifatullah taat ka Gusti Allah taib teh indallah secara ruhani
lantaran makrifat ka Allah mamampan moal kadele tina naon sinar ilahi nu muncar dina wajahna, sinar ilahi nu muncar dina pagaweanana, sinar ilahi nu muncar dina dedengeanana, sinar ilahi nu muncar dina dedeleuanana. Bisa berbeda nyana jeung nu sejen sanajan diukna bareng lempangna bareng lantaran nyana mah aya ma'rifatullah aya thayyiban beda kuari kieu. Jelema nu hatena aya thayyib ruhanian jeung jelema anu eueuh thayyib ruhanian lempang bareng, make samping akur, make baju akur, make kopiah akur, kadang make sorban akur, lempangna bareng di jalan jol bae aya Mbak Lampung susuna rada muka setik dadana putih mentol susuna. Insyaallah make calana rada ketat setik ngagitek. Ya Allah ya Rabbi Gusti cak anu boga thayyib ruhani mah masyaallah Gusti ngadamel hamba bagus komo Gustina. Kareret setik ngan Gusti teu meunangkeun we abdi haju neulekeun terus tungkul ayat thayyib ruhanian teh. Lamun anu saurang deui sarua kopiahna mah jeung sorbanna malah mahal anu nya mah. Woi, mantep amat ya. Woi, urang mana itu? Waduh. Nanya deh kade, woi, urang mana eta? Atuh siapa bae aing mah henteu. Lain kitu coba urang tanya, "Mbak, dari mana, Mbak?" Eta thayyibna eueuhan. Nu aya hobis. Lempangna bareng, kopiahna akur, bajuna akur, sorbanna mahalan nu nyana malah. Lantaran nyana mah sorbanna Kashmiri, padahal mah Kashmir mah keur dibom. Tapi beda aya thayyiban mah di jero hatena atuh paling sakitu doang tafakur Gusti ngadamel hambaku bagus-bagus deui teu akur jeung nu di imah Gusti. Di imah mah irungna kurang mancung jeung rada hidung lain teh sebenarnya mah leteng we nu sebenarnya mah. Tafakur tah kos kita ya thayyiban Gusti sarua bae jerona mamal teh kitu. Kitu kan balikeun we cara Sayyidina Ali da akur bae jerona mah. Kitu sakumaha kamari bae Abu Nawas apem nu beureum hideung akur bae je rasana mah. Tah nu kamari teu ngaji mah keur haol teh nyahoun nya bab apem. Tuh tapi lamun eueuh thayyiban di jerona terus bae teu kicep-kicep. Idelekeun masyaallah. Masyaallah mah masyaallah. Wah, aja bae ya Allah, ya nomor HP-na sebaranya. Tuh eta teh gara-gara eueuh thayyiban, eta mah rahasia Allah. Rahasia Allah ketika teh make sorban bareng, make baju akur, saragaru akur, diuk bareng jol we. Aya tim sukses datang ka dinya. Mawayana baiknya kunaon gitu. Pilih nomor hiji berapa? 20 detik teh itu 20 mah. Berapa? Aduh tawar eta Ustaz 50 guys. Ya masalah guys. Bere 50. Eta teh jeung Supermi 2. Eueuh thayyiban tapi cek anu saurang deui padahal mah nu saurang mah masantren teh kebel ngan 2 bulan. Iskela. Kelah 50 mah kecuali 100. Tarolol kabeh. Tapi lamun aya thayyib ruhanian malah ente. Kula mau urusan milih mah kumaha kula bae demokrasi ya. Urusan kos kitu ke hanas dicokot tapi hanas kula ke di akhirat teh anten ayaan thayyib ruhanian. Jadi kadeuleu ku urang setiap langkah-langkah urang. Setiap langkah-langkah manusia kadeuleu aya thayyib ruhanian apa datang ka mana ma'rifatullahna. Datang ke mana sieun ka Allahna, datang ke mana cinta ka Allahna, bakal kadeuleu dina gerakna Allahna moal kadeuleu tapi sipatan nama kadeuleu ku urang, tapi asma nama kadeuleu ku urang. Aizat Gusti Allah nama moal kadeuleu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Moal kadeuleu zat Allah nama tapi dina af'alna Allah tajalli dina af'alna. Dina af'al hambana Allah tajalli dina sifat anu nganci ka hambana bakal kadeuleu teh sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadeuleu sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadeuleu asma Allah di hiji jelema geus
urang didelekeun we kiai ge teu saleretan doang lain kiai Allah kanyahoan jasa kanyahoan wani sumpah kajen ku kumaha ge di mana kanyahoanna tina langkah-langkah sebab dina langkah eta aya asma jeung sifat Allah kaharti asma jeung sifat bakal kaharti zat Allah panjang geus dongeng ka ditu mah ngan saleretan lain kiai Allah lain ulama ul akhirat ieu keur carita ulama kitu kene pamarentah lain pamarentah akhirat ieu mah pamarentah bajingan ieu mah kadeuleu dina langkah-langkah sebab didinya ditajalikeun tah eta teh qaibna ruhani katempo kulantaran jelema lamun seungit resep ruhani ge lamun kanu seungit resep ngan ruhani moal bisa nebak lamun teu seungit deui ruhani nu seungit bakal bisa nebak kana ruhani nu seungit deui kitulah ruhani mah nyambung jeung ruhani deui urang bae kenalan jeung Sarwiti di Cikupa sanggeus da kenalan rada dikenyat dikeun saeutik mantap datang ka ibah kieu eta teh naon ruhani nyambung orang Sarwiti lagi ke ruhani Sarwiti jeung kieu keur nyambung eta keur masalah khobisan tamah tapi kan nyambung nu thayyib ge sarua bae ieu ahli Allah bakal nyambung bae sebab ka ambe ruhani ieu ngambe ka ruhani nu itu mantep ke skalana deket jeung jauhna bakal ngambe bae ruhani ahli Allah jeung ahli Allah deui nyambung bae la ya'riful wali illal wali nah ieu mah keur carita fattaqullah kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah ninggalkeun atuh hobis teh latar belakang ninggalkeun hobis teh kudu sieun ka Allah ulah sieun ka manusia ya jelema teu maling tapi sieun ka polisi eta mah lain fattaqullah lain ulil albab blod mah di deulean bae gunyana jeung gua baturna pan tadi cokot polisi ulah bakal ke polisi eueuh cokot eta pepantaman tama lain sieun ka Allah mantap cak deui ge fattaqullah fi tarkihi sieun ka Allah dina ninggalkeun ulah sieun ka manusia aya kiai disogok moal aing mah tuh hayang aing mah kulantaran aya masyarakat da didinya lain ka Allah berarti masyarakat da ge bacicik itu gula mau malu sari sogok-sogok itu ceknya lantaran aya masyarakat mergitu masyarakat na indit abdi mah bade pamit mangga tuh mana tadi sogokan gede tah lain fattaqullah nu mantak ka Allah mah deuk berang deuk peuting deuk aya jelema deuk eueuh stabil bae Allah hiji nu dipake ka sieun jeung pake ka cinta hiji Allah mantep teh di mana teh jeung saha hiji we Allah dibimbing ke bakal aku Gusti Allah lamun geus boga perasaan dibimbing ku Gusti Allah eueuh nu dideuleu sasaha hiji we Allah antaran sieun ka nyana ge bakal modar ieu geus hiji Allah mantep keur ngaji mah bener-bener ska Allah bae geus pokona balik bae ka ieu aya bae tim sukses Allah leungit malah ditunda Allah tunda lah sagedengnya udah dek anu nyogok kayak dicokot deh lohnya aduh Gusti Allah jasa ya ulil albab la'allakum tuflihun dengan harapan bahagia fid dunya wal akhirah ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu ariman la tasalu anasya ulah nararanya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu intub dalamun dilahirkeun dijelaskeun tuzar lakum karajen kabeh eta perkara tasukum bakal ngagorengkeun bakal ngarewaskeun bakal ngaijidkeun karajen kabeh lantaran dina eta perkara teh aya kamasyakatan aya kabeuratan ieu mah kieu Kangjeng Nabi pidato ceramah khutbah cek Kangjeng Nabi saluni sok geranaranya maraneh kabeh ka kaula fa wallah demi Allah idza sa'altum di mana arajeun naranya
kaula di berbagai perkara. Nah, ku kaula bakal dijawab madum tu fi maqami hadza. Akhbartukum madum tu fi maqami hadza. Kula bakal nyaritakeun ka anjeun selama kula aya di dieu. Idinya langsung aya sahabat anu nangtung jelema baduy, nangtung nanya ka Kangjeng Nabi. Cek eta jelema, "Man Nabi ya Rasulullah?" Saha Bapak abdi ya Rasul, coba lamun benar-benar Tuhan Rasul. Abuka Hudzafah, Bapak maneh Hudzafah. Ya bener cenah teh Muhammad. Teu nyahueun ge ka Bapak aing tapi nyaho. Deui saurang nanya, "Ya Rasulullah. Rasulullah, ayeuna di mana makani? Tempat abdi engke di mana?" Kangjeng Nabi, neraka maneh mah." Langsung tungkul. Ini jadi kos karari ieu cenah nanya urang. Nu nanya deui, "Di mana tempat Bapak abdi nu geus maot?" Cek Kangjeng Nabi, "Bapak maneh di kuburna di anu, kemudian ku hari keur disiksa, engke jaga bakal ka neraka." Kideug kabeh. Mantak Sayyidina Umar langsung menangtung. "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Lantaran ieu ditanya naon bae ngajawab, ditanya naon bae nyaeun. Karena hal-hal anu gaib bae nyaeun. Waduh lain luar biasa cek Sayyidina Umar. "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Sayyidina Umar cek Kangjeng Nabi, "Ijlis ya Umar, ijlis Umar." Sayyidina Umar geus teu katahan ku cinta-cinta ka Kangjeng Nabi. Ditanya naon bae kos itu. Jawab Kangjeng Nabi. Pelebah pas Kangjeng Nabi khutbah diteruskan cek Kangjeng Nabi, "Innallaha farrada alaikumul hajja fahujju." Saenyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh mung haji. Heuh, gara marungga haji maraneh kabeh. Aya nu nangtung sahabat, "Aku amin ya Rasulullah." "Apakah tiap tahun ya Rasulullah?" Kangjeng Nabi teu jawab. "Aku amin ya Rasulullah." Kangjeng Nabi teu jawab. Sakali deui, "Aku amin ya Rasulullah." "Apakah unggal tahun?" Cicing Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul lamun kukula dijawab niscaya ieu munggah haji kudu unggal tahun. Andai kata unggal tahun dipardukeunana atuh moal mampu maneh komo di Indonesia mah daftar ku ari 6 tahun ka hareup karek berangkat. Daftar ku ari 7 tahun karek berangkat sedengkeun dituntut kudu unggal tahun. Bahaya. Kata Kangjeng Nabi langsung teu jawab. Turunlah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman la tasalu an asya ulah sok naranya maneh tina berbagai perkara nu lamun dilahirkeun dijelaskeun ka aranjeun kabeh bakal ngamorengkeun tas hukum ngagorengkeun ka anjeun ngabahayakeun ka anjeun lantaran jawaban-jawabanana loba nu katengenahkeun." Kuari bae ge nanya ka kiai kumaha eta teh ngeuridit teh meunang apa henteu? Henteu. Ngerenyet. Sakitu ngeunah-ngeunahna ngeuridit. Sakitu nikmatna. Aya deui nu nanya kiai kumaha urang lamun nenden duit di bank didepositokeun kurang dicokotan bae bungana haram apa halal? Haram, neraka ta teh. Balik bae ka ieu mah. Kiai kejem amat. Padahal mah kumaha kurang hebatna kumaha kurang ngeunahna sistem kos kitu teh. Urang teh pandenden duit tajuk urang anakan pan eta teh dipake usaha ku batur teh. Naon bedana jeung mudharabah naon bedana cek jana teh jeung musyarakah kok make jeung haram sagala rupa mun dibejakeun tasuku bakalna ngelemet bae di tukang ngomongkeun kiai teu eureun-eureun kiai we dituturkeun tah mah ngaharamkeun kredit ngaharamkeun bunga bank segala ngaharamkeun kapiting segala ngaharamkeun alah ulah. Pan tadi nanya geus dijawab kos kitu kuari teh pan ieu teh keur naranya pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun nanya nanyana berjamaah diuk ngaji berarti keur nanya ka kiai nya jelaskeun hukumna cak kiai teh haram teh kredit balik we ka imah kiai kos kitu jasanya era naing mah kuari teh pan di dunia kuari keur usum ngeurit ku diharam-haramkeun ku kiai lah teh mah kiai ortodok mah kos kitu. Dia sudah ngaji deui ka ditu, sanu nitahan atuh. Sanu nitahan sia-sia nu datang ka dieu aing nitahan tan teu janten aing mah. Ulah sia mah. Aing masih kene beuki kana kos kitu balos jeung Kiai Golkar bae ngajina ka ditu. Jeung Kiai Golkar, jeung bupati, jeung camat ngajina kos kitu. Sarombongan neraka teh mah. Moal kebel ieu moal.
moal paling guru ya 50 tahun lah 50 tahun akhirat cek camat teh waduh sombong amat sekali-sekali lah kadang lo baca camat nu ngaji kan pasar kemis sok ngaji sekali-kali jangan bayang anak kata kol mal ngaji aing lo kayak pindah sia teh ngaji ge aing teu berat ku sia hiji teu berat ku sasaha daek sia nuturkeun aing Quran ulah ka aing nah ka Quran teu kudu sasalaman jeung aing diuk mawa sate balik teu kudu jeung kiaina mah dikeunan ka tukang sate duitna ku sia geus mun hayang bener nu mantak loba ku ari camat nu ngareje nyumput embung ka nyahoan ai bener mah hayang ieu nya ge jero hatena mah nuranina mah bener hayang ngan embung ka nyahoan aing pan aing mah camat cek cenah teh embung loba nu kuari make kumis palsu aya emang aing teh nyaho aing wajar teh nyaho asana balik dibuka kumis palsu na kunya jahat teh leutik na aing kudu ngaji ka mana cek nya malah asalnya hobae cenah heula kaen datang ka dinya ge asalnya hobae heulanan asalnya hobae saanu nyaho eta taufik teh ku Gusti Allah dipengkolkeun geus nyaho mah pake tah urusan ka ditu mah urusan Gusti Allah urusan Gusti Allah nu penting mah ngaji nanyakeun ngaranna tah sageus dibejakeun aya nu narima aya nu henteu nu hese ge sadar hukum teh hese jasa sadar hukum hese jasa MKT teh sadar hukum eta keur carita demokrasi digulak nu eleh jadi menang nu bener jadi salah nu salah jadi bener ieu demokrasi atuh cacak-cacak Quran ge kos kitu cacak-cacak Quran ge kos kitu nu mentak engke di akhir zaman bakal terjadi cek Kangjeng Nabi iza nazalat nazilatun di mana terjadi hiji masalah di hiji negara baik eta masalah gempa tsunami balai atau nu terjadi di sekitar negara eta mungkin gejolak politik mungkin gejolak perekonomian mungkin gejolak perbudayaan idza nazalat nazilatun jama'al amir al ulama bakalna raja bakalna gubernur bakalna bupati ngumpulkeun para ulama musyawarah pemerintah amir umaro jeung para ulama saenggeus tadi musyawarahkeun idza tafaku bihi di mana mupakat ulama jeung eta amir an fadahu diluluskeun bagus model kos kitu wa idza talabu bihi di mana ta'akur jeung kahayang amir di mana ta'akur nafadahu iceun ulah dipake teh mah paham kos kitu mah terjadi bakal di akhir zaman kos kitu jakuari cek ulama ulah dibejakeun ka sasaya mah heurang pada urang na bae heulana asalnya hobae heulana balikan deui idza nazalat nazilatun di mana terjadi sesuatu di hiji negara jama'al amir al ulama amir bakal ngumpulkeun ulama heuy dek pilpres datangan ulama panggil ulama heuy dek pilgub datangan ulama panggil ulama heuy dek pilkada datangan ulama panggil ulama heuy dek naon deui hiji deui pildes leutik pildes mah panggil bila perlu dijieun wadah 3 tahun sebelum dilaksanakan geus dijieun wadah para ulama diorganisasikeun panggil deui fa idza tafaku bihi di mana akur kahayang ulama jeung eta amir an qadahu dihayukeun an fadahu dihayukeun dibaguskeun didukung disumbang dan lain sebagainya dimuyah mayeh duit teh tapi wa idza talafu bihi di mana ulama teh akur jeung amir teh na ieu mah dipiceun napadahu dipiceun ku eta ulah dipake yai kos kitu bakal terjadilah di akhir ieu teh nanya ngaranna amir teh nanya ka ulama ketika ulama ngajawab akur jeung kahayangna lulus ketika teu akur jawabanana jeung kahayangnyana iceun ieu lah nu mantak la tasalu an asya wahai kaum mukminin ulah naranya maraneh kabeh kana berbagai perkara nu lamun teh mah dibejakeun eta perkara bakal muringis bakal embung bakal ngagorengkeun
lantaran teu akur jeung kahayang cek Kangjeng Nabi neraka murangkan cek Kangjeng Nabi bahaya murangkan cek Kangjeng Nabi murangkan nah ieu engke terjadi di akhir zaman raja nanya ka ulama ngajawab akur bagus tak akur teu bagus jadi berarti nanya teh lain hayang jawaban sesuai jeung Al-Qur'an tapi hayang neruskeun ka hayang pamarentah ke di akhir zaman engke kos kitu kuari bencan engke di akhir zaman kos kitu kuari mah di akhir zaman teh kos kitu kuari mah sia tah nu ngajawab lain aing besi pajar aing kos karari itu datang ulama dijieun wadah kebutuhanana terus ditolelir ya Allah ya Rabbi kuhina ulama jualan keulamaan hanya untuk sebuah seseorang hanya untuk sebuah keagungan hanya untuk sebuah mobil hanya untuk sebuah sekupi ya Allah ya Rabbi iyalah pelecehan agama kiai nu kos kitu pelecehan agama ngaran pembunuhan terhadap agama teh kos kitu pembunuhan terhadap agama teh emang kumaha dibunuh mah Al-Qur'an moal bisaeun dibuatlah pendidikan formal sekolah gesian di dinya teh aya agamaan didukung ku bangsa Indonesia SD teh aya agamaan baheula mah asal Jumaah bae aya agamaan Senin woi hormat cangsa merah putih baheula mah jakos kitu Jumat Kemis aya teh aya agamaan sanggeus Kemis henteu Jumat doang sanggeus Jumat ge geus henteu doang teu bahasa Arab baheula mah aya di SD kuari geus teu aya berarti dibunuh teh agama teh kuari diwajibkeun bahasa Inggris encan lahir geus kudu nyebut yes encan lahir kuari budak laletik geus I love you miss I like to say orok geus bisa I love you urang mah baheula geus gede ge geus kumisan nyebut I love you teh hese kecuali kakak bogo I love you tuh masalah sama tuh tak iya dibunuh melalui sekolahan berarti dibunuh Islam teh kuari mah atuh lantaran di sekolah formal geus urang yeun pondok pesantren yo yeun pondok pesantren modern 50-50 50% agama 50% gitu umum ya Inggris aya Arab aya peliti aya beberapa pondok pesantren bahkan bukan beberapa mayoritas geus eueuh agamaan kuari sabaraha pondok pesantren nu geus teu ngagunakeun kitab sama sekali berarti dibunuh melalui pondok pesantren modern geus percaya agama lempang tinggal pondok pesantren salafiyah iya kuari kiaina dibunuh ku supermi anggeus-anggesan tailah pembunuhan tinggal Amerika bae neulekeun di luhur kapal bagaus good aduh bagus tinggal sababaraha deui pembunuhan terhadap agama teh kos kitu coba kuari nyeun gereja dicoba reaksi masyarakat lantaran gubernur nangis tanda tangan gereja teh geus didukung lantaran partena dibeli saya perjanjian tadi coba reaksi masyarakat kumaha geus deuk berlindung ka mana masyarakat berlindung ka gubernur pugu gubernur lagi geus tanda tangan berlindung ka MK pan ieu MK na ge geus dibeli geus dibeli deuk berlindung ka mana kuari deuk berlindung ka mana kuari ketika aya semacam eta paling ge urang teh akan menggunakan lain kekerasan tapi semacam demo dek ka mana coba hayu demo teh kan capek ka DPR kan geus dibeli kamari geus jual beli otak pasang tah otak pasang tah otak udara ria pasang hayu dek berlindung ka mana sok beuna mulai datang tokoh masyarakat ke kiai aduh kumaha ya pembangunan gereja pancak tadi ge ulah dipilih atuh kuari pananya deui ai di bejaan memehna pan sia teu ngarti cukup ku 20.000 pan kiai na ge kan ngadukung ketika aya kos kitu hayu urang musyawarah di hareupan embung kudu kiai bae nu dihareup ketika kiai berangkat dek berlindung ka mana camat geus dibeli bupati geus dibeli gubernur emang nyana anu ngahayukeun
urang lumpat atuh ayeuna maka kejaksaan jaksa mana nu bisa dipercaya maka pengacara mana nu bisa dipercaya urang KM ka mana aja MKG jual beli MD jual beli kamari teh lillahi ta'ala Allahu akbar jual beli ka presiden atuh pan presiden macak jadi teh pan aing mah atuh presiden kos kitu mah kumaha rakyat bae balik deui pan ka rakyat lamun rakyat teu satuju aing tanda tangan cek presiden mun rakyat satuju aing tanda tangan kesetujuan sok olah dihandap berangkat deui ka camatna diganti nu keur ieu dedek diusir diganti ku ari bangun boga kekuatan pan camat sakabupaten saprovinsi geus dibeli dek camat mana nu boga albab dek bupati mana nu boga albab kaditu ieu bakal dipergunakan selama 5 tahun masa jabatan atut teh bakal kos kitu ulah gandeng-gandeng ieu mah pada urangna bae engke bejaan deui di ditu kitu deuk kumaha tah sia teh otak teh teu dipasang tah kos kitu naudzubillah min zalik anya supermi coba ayo sia sekupi naon deui yelah latas alu geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah sok naranya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu lamun perkara eta dijelaskeun bakal merengket lantaran penuh kemaslahatan tapi nu jelas bakalna nararanya bae ke di akhir sanggeusna nararanya tapi teu dipake wa intas aluanha lamun maneh naranya ti berbagai perkara hina yunazzalul Quran waktuna diturunkeun Al-Quran di masa Kangjeng Nabi masa Kangjeng Nabi mananya naon bae ge pan Kangjeng Nabi na langsung diturunan wahyu tubdalakum ngeunaheun tamah di masa Kangjeng Nabi mah na ieu keur carita bahwa di zaman Kangjeng Nabi mah silahkeun bertanya lantaran engke jawabanna langsung wahyu ti Gusti Allah tapi setelah Kangjeng Nabi geus ulah loba tatanya kecuali perkara nu waki mun geus terjadi nanya nu encan terjadi mah ulah waka ditanya-tanyakeun heulanan aji bae heulanan mun di pondok ngaji heulanan mun di nagara raji heulanan nu nyahona nu ngararaji we hungkul kekeus terjadi aya hiji perkara kakarak dimusyawarahkeun mestina kitu teu meunang waka dijawab lantaran murengked engke kabelah dituna kitulah fala tasaluanna qadafallahu anha Allah geus ngahampura tina pertanyaan anjeun anu geus makeun bae pala taudulah balik deui wallahu ghafurun halim Gusti Allah maha ghafur maha halim ye ku Gusti Allah dibere sinonim qad sa'alaha qaumum min qablikum nyata naranya ka para nabi kaum memeh aranjeun kabeh aju disubadanan ku nabina tapi setelah disubadanan summa asbahu biha kafirin umat Kangjeng Nabi Musa naranya ka Kangjeng Nabi Musa umat Kangjeng Nabi Isa naranya ka Kangjeng Nabi Isa umat Kangjeng Nabi Soleh naranya ka Kangjeng Nabi Soleh di zaman Kangjeng Nabi Soleh naranya tentang onta ku Kangjeng Nabi Soleh dibejakeun onta di mana aya eta teh ulah di harubiru ulah dirusak tapi ternyata pakoruha dipencit pan eta nanya ongko dibejakeun ongko ku Kangjeng Nabi Soleh dirusak ongko coba ayo coba ketika nanya ka Kangjeng Nabi Isa tentang Maidah ku Kangjeng Nabi Isa dibuktikan tapi pan begitu dibuktikan endahan kalalapir umat Kangjeng Nabi Isa bahkan Kangjeng Nabi Isa nagedek dibunuh naranya ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa mah dipentana teh lain lalagaan hayang neuleuh pangeran jahrotan hayang kadeuleuh ku mata ku Kangjeng Nabi Isa diparepeh disapih melalui sifat-sifat yang melalui asma-asma Allah tapi tetap baik kahartieun ama begitu dibejakeun kafir umat tu baheula naranya ka nabina begitu dibejakeun ujungna kafir umat tu baheula naranya umat Kangjeng Nabi Musa umat Kangjeng Nabi Soleh umat Kangjeng Nabi Isa termasuk umat urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka Kangjeng Nabi tapi ketika teu akur jeung hatena halalapir tah contoh bahwa lain di umat anjeun bae Muhammad umat nu baraheula naranya tapi setelah dibejakeun summa asbahu biha kafirin ujung-ujungna maranehanana teu percaya kalalafir tah ieu teh bakal dilanjut
ku umat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Karofiqil A'la. Kemudian dilanjut ku para sahabat, di sahabat dilanjut ku para tabiin, masa sahabat jeung masa tabiin, masa atba tabiin geus selesai, runtuh geus. Setelah keruntuhan kitu Turki belum bangkit deui kuari, encan bangkit deui. Islam teh encan bangkit deui. Kejamna luar biasa kafir Yahudi. Baheula mah baheula anu diserang teh hanya politikna, hanya budayana, hanya perekonomianna, kuari mah jeung jasad-jasadna. Jeung jelema-jelemana. Lantaran endek bangkit kamari ieu di bawah naungan Osama bin Laden. Di jerona aya Saddam Hussein, di jerona aya Muammar Gaddafi, di jerona aya Gus Dur. Nah eta teh andek ngabangkitkeun semangat Islam mun hayang nyaho mah. Terciumlah oleh Yahudi. Baheula nu dibunuh teh hanya politikna kuari jeung jelema-jelemana. Irak tanpa pamrih dengan alasan biologis. Senjata ternyata di Irak tetep bae dibombardir. Eueuh dibombardir. Sarua bae. Damna ieu mah. Sebab Libya ndek dibunuh Islam. Osama dolar ajeun teuing. Lantaran geus tokoh-tokoh Islam najen. Iran tinggal bolakeun bae. Tek. Tuh di Indonesia dengan bendera demokrasi padahal Islam ngan bangsa Indonesia teu paham, ayeuna ge teu paham, hanya beberapa demokrasi padahal nyana ngasup nu kunyana dipidato-pidatokeun teh. Keur pidato begitu pengangkatan presiden mun kiai nu jeli soleh berarti dek ngagunakeun hukum Islam pasti kacium ku Amerika melalui Amin Rais pundut ku Gusti Allah sieun Islam dele di Iran, dele di India apa aya, dele di Saudi Arabia pangheulana di dele di Spanyol, Uzbek, dele di Indonesia. Mana di wadahan mah teu bisa borong pemerintahan sorangan anae urang itu geus mampu. Ieu Islam teh kuari teh keur bener-bener urang teh nuni zaman Osama zaman Saddam Hussein mendengung luar biasa. Quran teh ngan sakara dimusabaqahkeun, dibere tapi diamalkeun mah teu bisa. Wow, geus dikaluhan jasa kang mah di Amerika teh. Tayati wallahu a'lam. Ante bisa kiki baik. Lantaran kiyaina keneh mendirikan Islam lantaran itu baya sepupu butuh barangkang sikunahu siku minal jadi ulah di zaman Syekh Nawawi Tanara Nawawi Mandaya tapa tilu kali anu aya di urang Syekh Asnawi caring di gua aya guhana sarua ditungke aya ngaran guhana ieu urang kaceta di gua Kiai teh tarara apa baheula mah kiai teh geus teu ngalirik setika-tika kuari mah yang dimuliakeun yang dibere nah ieu modern mah emang geus siap nyen proposal geus lain cerita Islam teh mentek lumayan aya Islam khuruj engkeuy-engkeuyan lain di urang bae di dunia eta teh nyana teh ka Afgan nyana teh ka Amerika Latin, ke Amerika Tengah, termasuk nyana ka Jerman, termasuk ka Itali, ka Roma, eta Islam khuruj teh ya. Di urang teh kos kara itu engkeuy-engkeuyan masak di masjid masak jelek kelas internasionalna. Salah apa henteu Kiai? Ai salah mah henteu. Bener tante, bener ge kurang. Kunaon gitu? Dakwahna nu salah, encan pas dakwah nyana dakwah, aju ninggalkeun keluarga eta nu salah. Adapun perjuangan anak bisa angkat jempol. Aya masjid di Perancis, aya masjid di Jerman, aya masjid di Amerika. Ieu wasilah daripada Islam khuruj kunjungan ka ditu. Kemudian perjuangan berbagai organisasi di antarana HTI. Padahal eta teh anak buah Amerika keneh. Tapi wallahu alam di satu sisi nyada dikendalikan, di satu sisi aya perjuangan anak ulah wakaha di sarua. Tapi kuari kurang diamati organisasi mana atuh nu keur berjuang. Al-Qaeda geus tumbang. NU kuari dikaluhan. Muhammadiyah geus sakikituna bae teu bisa ka luar negeri, jadu bisa ka luar negeri mah NU di urang teh. Muhammadiyah mah teu bisa. NU teh bisa ka luar negeri, NU teh lumayan sakitu. Tapi pan kuari geus di Australia. Gede malah matalina ge. Gede geus teu bisa. Secara internasional Al-Qaeda geus eueuh. Diteroriskeun kabeh kiai santri kabeh umat Islam ku Amerika.
kayaan orang tapi orang nyaho nurani masyarakat bae itu sebenarnya nurani murni tapi kemurnian nanti ketika naik bae kalur mentong nu tadi teh ieu mayoritas Islam dek yin gereja di dieu encan layak sebenarnya menyin gereja kurang teh kan diperjuangkeun dengan nurani kan lantaran urang teh ieu teh nyaho encan pas lingkungan dieu mentalah urang dukungan ka camatna geus dibeli minta dukungan ka bupati teh pan geus tanda tangan leuwih ti heula minta dukungan ka gubernur pan gubernur kamari ge dihayukeunana ku partainyana urang atuh ayeuna mah langsung bae hijrah ka ditu ka MK pan MK na ge geus ngasahkeun ka gubernur eta dibeli atuh ompong MK dek lompat ka mana nurani urang henteu tersalurkeun ieu lah bangsa Indonesia lamun urang lamun nyaho berarti urang teh teu merdeka atuh anak kitu mah lantaran teu bisa nyalurkeun nurani urang bangsa Indonesia mayoritas Islam tapi dikungkung di jerona demokrasi nu demokrasina teu jelas kumaha teh geus sabaraha abad urang demokrasi kos kieu bae na ieu mah sakadar ieu urang berpikir kajeun di negara demokrasi ge asal demokrasina nu bener tapi dek datang ka mana coba saha pamimpinna coba tah ieu sakedeung deui ye urang bakal pilpres kula geus boga calon geus boga kula calon leutik bakuru deui bengek deui urang mana cenah ge urang Cilongok aya nek dicalonkeun teu tamat SD-na ge atuh nanaonan cenah ya urang nyin presiden di alam mimpi bae geus pokona mah tokoh kuari nu bakal presiden geus jakadele jasa kurang Prabowo kos kitu kaayanan kemudian ayeuna Pello ingat ka Gus Dur Bev yes sudah Pello eta kemudian itu Wiranto sosokna kan eta kemudian Abu Rizal sosokna eta anu ku Amerika ku ari dititah jadi presiden di Indonesia ditekan Suryani wanita ditekan ku Amerika kamu harus jadi lantaran geus aya kieu jeung Amerika walaupun bagian sedangkan kan eta kena kasus lumpat ka ditu teh kapan eta teh kena kasus nyana teh titah turun ke Indonesia supaya jadi presiden tanggung jawab urang kabeh ayo coba tah eta kos gitu sementara SBY hayang jadi presiden deui minta dukungan ka kiai ayo coba mun teu presidenna nu naek pabajikanana deuk jadi naon negara urang ulah sakada nyaritakeun geus aya 10 anu sing kaliwer hayang jadi presiden teh di luhur sing kaliwer sing suliwer teh sing kaliwer sia cicing bae de ongko sing suliwer atuh kitu sing kaliwer 10 geus aya 10 sing kuliwer nu hayang jadi presiden masyaallah sosokna nu kos kararitu sedih kula mah kahareupna bakal kumaha ieu bangsa urang teh bagian daripada rakyat Indonesia boga hak jangan bangkitkeun semangat bangsa jangan ngadirikeun agama terutama di atas negara lantaran agama teu bisa kaluar ti negara teu bisa kaluar da kumaha ge tapi contona tah sosokna nu kos kalaritu masyaallah 10 sing kaliwer tah sing suliwer teh eta tekan Amerika Suryani harus jadi. Aduh luar biasa aya deui ku ari tokoh TNU nu dititah jadi presiden. Dititah ieu mah tokoh NU luar biasa profesional. Dititah. Ta ieu teh dititah teh murni apa henteu lantaran nu nitahna ge ieu teh politikus ulung deui. Sok sieun deui bae di sarua bae deui. Colok irungna colok. Asal aya bae NU hadir di dinya. Ilu hadir, ilu berkompetisi di Muhammadiyah geus aya ku ari dicolok supaya naik hiji ti NU supaya aya naik hiji partaina geus dijelaskeun teh ku ari dimasalahkeun PKB na ge nu mantak ieu ni Gus Dur nyieun deui eta tah jangan harapkeun seseorang anu bakal nempel ka partai ieu tapi pan ieu teu jelas kula bakal dibejakeun ada jelemana 10 sing suliwer nu tadi geus aya 7 tinggal 3 deui NU Muhammadiyah hiji deui urang Cilongok nu kuru nu bengek asana eta nu kaing dijadikeun lah pokona deuk kumaha ieu negara masyaallah ieu mah jang bahan balik ka imah berpikir deuk kumaha coba urang ayo jol bae Golkar Assalamualaikum
Kiai keur naon? Teh keur kieu bae. Senin mah nek anu silaturahmi ka di saha itu tokoh pengurus Golkar itu. Oh masalah. Kade nu mere duit nu sabaraha duit. Atuh kiai aya nu sabaraha. Pangabangunkeun pondok bae ceuk. Yang sabaraha tingkat kiai. Itu teh sabaraha tingkat bae geus kuat jeung majelis mobil we hiji. Kecil teh mah geus. Dek berjuang tadi nama dek nanjerkeun agama presiden datang Golkar hiji aya deui kiai nu teger didatangan deui ke ku petilu kan petilu teh geus serangkai dua didatangan deui ke ku Nasdem tilu datangan deui ku Hanura opat datangan tunduk mana ieu tunduk mana Masya Allah taylah Indonesia teh kos kieu Gusti Allah kalang kitu nage kula mangan sakadar nyaritakeun sakadar rakyat leutik urang mah sakadar sakieu we hungkul ngan ngaharepkeun teh Indonesia teh tetep kos zaman Bung Karno gitu tapi iraha teh tokoh-tokoh naja lain barodo nu sebenarna mah jebolan teh jelendang Pentagon Pentagon di mana emang itu tuh deket Cikupa di UCLA Universitas California jurusan California ge lain saya di Indonesia teh Masya Allah loba jasa jebolan California jebolan wah luar negeri tapi begitu datang ke Indonesia teu berdaya Masya Allah ieu mah keur carita nurani bangsa teh sarua jeung kula kos kieu hayang boga pamimpin teh nu bisa mimpin rakyat urang bagian daripada rakyatna anu mengharapkan pemimpin urang dimulai kelas desa datang ke kelas RI 1 urang teh hayang neuleus semasa hidup urang Indonesia benar-benar milik bangsa Indonesia Indonesia teh urang menikmati hirup di Indonesia Indonesia teh kaya raya ulah digunakan ku batur bae atuh lamun pamimpinna kieu beta ieu mah sakedeung deui geus aya nu kieu kulo mah cenah nuturkeun kiai bae geus aya nu kitu tah geus pono kiai ka mana nah dijual sia suara aing ke ayo sia geus loba ieu wah geus ngadengikeun bae partai ayo jualan jeung aing sia itu sarua aing jeung MD leuwih bahaya aing jeung MD tah ieu ku ari geus loba jasa ieu murid-murid anu ngaraji di dieu geus nuturkeun kiai bae kamari henteu sia Masya Allah teh keur carita bahwa bakal loba tatanya tapi teu dipake mantak ulah loba tatanya mun encan terjadi sageusna nanya pakelah nu bagus mah cirina bakal tereh kiamat terlalu loba nanya tapi teu dipake salah satu tanda deket jasa ka terjadi kiamat naranya teu eureun-eureun tapi nu make eueuh gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakieu legana dieusian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo
Kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah, tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bae. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis bakalan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka kadituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak jurig. Ye pugu cak yana teh atuh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil. Eta teh lain ti Gusti Allah kajeun hukum ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu. Demo apa kan itu? Kamari kan demo ke Jakarta. Demo. Pugu ieu ge cak Qabil teh. Aing tetep bae embung kajian kumaha ge. Embung bae. Beja ka abahna. Bah. Naon Qabil? Ubah abah bae. Ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu. Aya kitu. Instruksi itu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu. Manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis. Ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge. Kadengen ku Habil. Cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae. Namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia. Engke ge urang bakal baliknya ka Allah. Dalah sia. Ngomong sangeunahna bae, geus baing we, ieu mah bohong ieu, lain ti Allah ya kajeun kumaha. Lain ti Allah ieu mah kajeun ti Abah ieu mah. Emang Abah bangka warah ya. Mulai tah, eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina tah tidinya. Tidinya tah. Di Cikubaya duaan tah sok nyarekan Abah tah. Ieu. Masya Allah.
mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu ta eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentam seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak bos ini kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna
wang lintuhna jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae. Sia cek urang Cikupa. Ta eta kos kitu kayana. Teden bek. Teu kebal langsung turun seuneu. Tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu entab ka jeung ku komaha ge. Pasti nu aing. Mun aing nu dilentap berarti aing kawin jeung nu gelis. Mun aing teu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu. Turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentap embe. Plek. Ceret bawa ka luhur teu aya. Tinggal ieu bae. Korban Qabil hasil tatangin, hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun. Tuh, cak Kangjeng Nabi Adam, nu ditarima nu mana? Hah? Nu ditarima nu mana? Tah. Cicing bae Qabil teh. Gas, udah loba ngomong cak Qabil teh. Abah gua ari cenah rencana ka Mekah. Mah, eger ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun. Kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin nah musuhan ka anjeun, kafirin ngamusuhan ka anjeun. Cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun. Horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Iya anak incu Kangjeng Nabi Adam, anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam, geus teu iman ka Gusti Allah, malah ngabunuh adina nu ngaran Habil. Dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem. Sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng, kemudian Kangjeng Nabina teu dihibur, manusiawi kan Kangjeng Nabi. Sifat kemanusiaan apaan aing teh diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna. Tah Kangjeng Nabi Isa ge teh diturut jah heueuh. Tuh Kangjeng Nabi Adam ge teh diturut jah heueuh atuh kong aing abe kitu. Mantap tenang Kangjeng. Nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun. Baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat, disampaikeun ku tabiin, disampaikeun ku atbat tabiin, ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'u. Patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah
teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae di dinya teu robah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil, aya naon ka dieu? Aya naon? Cak Qabil la aqqa tulan bang, aing bakal ngabunuh sia. Bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Bunuh mana? Mana kurban mana mah ditarima ai kurban aing henteu. Atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah. Ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan. Teu bisa. Gara-gara sia aing bogoh mah. Buluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae. Geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka la imbasatta iyadaka ma la in basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula. Bahasa lagi daheun Habil. Ka deuk ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah. Lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula, kakak deuk nyabok ka kula, kakak deuk kabunuh ka kula, ma ana bibasiti yadiya ilaik. Kuring mah moal kudu males uluran tangan, kula mah moal nyabok ka kakak, kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh, kula mah deuk cicing bae. Kakak nampilih, kula mah cicing bae. Kakak deuk jawab, kula mah cicing bae. Pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sakali. Silakan kumaha kakak bae. Lantaran ini akhafullaha rabbal alamin. Sieun jasa ka Allah. Eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah. Lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula. Memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula. Duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Tah ieu bahasana luar biasa. Aya bahasa inni uridu an tabu'a. Sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik aja berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud deuk ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh. Tanu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna. Kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas ta eta dumatak al-qatil wa maqtul pindah. Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani. Mun cek ahli dilagah mah dumatak bahasana
inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua, dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang. Sia ngomong ke situ balang nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha. Masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung. Dijotos besi teu bae. Digebug besi teu bae, dikumahakeun ieu, dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat. Cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh. Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji. Tek. Kahareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna. Hai. Oh, tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung kliak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna buajret geus syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana Masya Allah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah
dipanggul Masri 60 km mamanggul baik dipanggul ka magrib 60 km bulak-balik baik lantaran duduk jeung nyaah Masya Allah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu